Emang Mang Santi dua. Oh kahayang. Kami kahayang. Maka karage ngomong geus nu dibat. Dalam beda-beda kumaha. Hiji Mang Sandi ngan eceuk Mang Sandi teh Mang Marut cicing di tempat ngumara. Lain di tempat ngora. Di tempat ngumara. Oh, mohon punten atuh abi lepatnya katutupan cepil abi. Sanes. Yang bakal aya kawantun eta rupian gitu. Iya kilin teh dek jedog. Aki-aki rincah. Sona alus ieu sona. Atau urang nganuhunkeun aya namanya urang teh ka para dewan juri. Urang teh atos ngiringan dina pasanggiri ieu. Geun tiasa tampil ge nya etang-etang silaturahmi we urang teh sareng urang Garut. Da masalah juara mah urang teh mah teuing aya di kampung. Nu penting mah urang bisa hadir partisipasi dina ieu acara. Saya. Pamika hiji mah jajabkeun we ka pamungkur. Eta. Sani calung teh geus nepi ka kidul. Mana? Kidul mana? Belah ditu. Pamungkur mah belah ditu sisi laut.
hese si arek majuna teh. Oh di kota mah nya ieu kuat kecamatan Cilawu kuat ngayakeun pasang kiri. Nah ieu pabong pekajangan urang deui pasang kiri teh. Pasang surut. Oh pasti da deket laut. Sinarieun sana. Kan bae. Nu penting mah aya generasi muda urang. Eta urang mah memperkuat urang keur ngadorong barudak ngora supaya dae. Supaya ke dia ngadorong. Dae nu kieu mah mualami oge innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bae, masih loba cadangan. Da kudu aya nu nuluykeun atuh kieu teh meunang. Matak ayeuna arestu sagala dibabat segala bisa pinter atoh bisa bilu kaca. Kana dangdut oge marawis hayu kana ngaos terus keun tong kabupaten kuat urang mah. Nu penting mah urang bisa hadir geus kumaha. Masalah juara mah. Si teu meunang ku Dewa Juri pan hari tagen. Anu ngadegulkeun teu meunang. Anu ngurang gol meunang. Mang Sandi lamun heureuy teh ulah nyaan teuing. Bae, bae da dina batu ieu. Mos urang barali. Kelep ngadagoan. Urang nganuhunkeun atuh ka para dewan juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk